Punten. Punten. Mana ini buka imah? Ayo sana. Ayo jijik acan, jijik tahun baruan gitu. Tidak melebih. Aduh, ngecang. Tun. Aduh, kemananya? Aduh, buka imah. Ini lumoloh ada sakit yang malah gimana? Aduh. Aduh, lumayan ya. Ini tahun baruan aing. Kok punya tukar gitu. Iya, kayak gitu duitnya. Hah, Man? Molor ya. Aing dompetnya. Lumayan gitu. Lumayan ya. Cuan ya. Hujan deh, oi. Aduh, kemana ini punten? Mana boga imah ka gede hutangna euy lah. Tungguan itu ini sabar lah sore ini suruh kemana boga imah teh aduh. Hutang gede keneh ka ini. Aduh, ayo. Orang kemana? Aduh, dompet aing di mana? Aduh. Kembali ke lunungan, aing. Aduh, aing. Aing kemana ya? Aing maling gitu, oi. Aduh, pusing, aduh. Bang, bang. Iya, oi. Malik. Mah? Aing cilaka mang, oi. Cilaka? Barang aing. Leungit, dompet-dompetnya tadi aing nggak bisa Mamah Denok gitu di kampung. Leungit di mana? Itu di rumah Mamah Denok, aduh. Mardeno? Aduh. Sarahan maya ya wae atuh. Ampun. Magani sabaraha jutaan eta? 5 juta, meureun mah. Duit sabaraha? Duit aya 5 juta di sarua. Aduh, 10 juta ka aing. Ningali jelema na? Ya, tadi aing keur molor. Cenah tol pamolor gawe teh. Aduh. Serangan mah kumaha tuh si mah pan. Boga kawohan teh anu jalma sakti gitu mang dukun lah istilahna aing hayang apa euy sanu maling ieu mah. Oh, dukun mah aya memang mah bakauhan. Dukun sakti. Tuh, umahna ieu sasaknya serak dua teh di hadeup. Belok kanan. Udah aya pagar hejo. Dinya tah. Mana mah bilik lah. Oh, siap. Ya, Ki Jambrong. Oh, saktinya namanya. Bener itu mah? Oh, bener eta mah. Kudu minta syarat. Syaratna naon? Biasa nama 500.000 eta minta kawan teh maharna teh. Kesekan cenah. Dah memang gitu kayak yang kapang di dieu wae eta mah. Kudu ngajual naon 500.000. Nyesok lah geus bae lah. Ya ada bukan bisa eta mah. Ya tuh datang bantunya. Ya, datangnya tadi itu. Itu memang tahun baruan ini lah. Ya, bukan kabung ya. Oh iya, tunjuk. Apes. Nasib batur mah tahun baruan ya aing kalah kena apes. Nasib. Si Malik euy, moal paling itu aing nyokotna. Duh, mudah-mudahan mah aing kapanggih euy. Dipu-dipu aing. Pan eta timah aing nu berarti itu deuk sesak teh, nu pilih teh. Apa si Malik mah? Aing dipu aing bayar tah tahun baru tah nambah-nambah budget. Duh, euy lah. Dipu aing si Malik lah. Kada nikah deui si Malik. Tipu ku aing lah.
Aing ki jambrong teh baiklah. Aing ki jambrong ya. Maya 500.000 di tahun baruan lah. Panu tadi makan payu aing dijual ku aing teh lah. Geuning payuna. Kudu ditarik dianjuk cenah ke. Aing. Kita aing kunci jambrong sakti. Ka dia aing. Balik lagi ketemu dia. Aduh, aing poek euy. Aduh. Lagi. Aing di dia. Demi ka dia cenah. Aing kita geus isa. Kalabat. Aduh, di tempat nang hiu-hiu di kan kehandap woi, mah lagi aduh. Aduh, Ki. Aduh. Ki. Calik. Aduh. Iya, aduh, punten Ki, aduh. Oh, calik. Mohon Ki, aduh. Punten Ki. Enggak ada mah. Alhamdulillah Ki, aduh. Aduh, itu Ki jambrong sanes. Jambrong kami teh dukun sakti teh di belahan kidul. Kami teh aya naon incuk ka dieu aya naon incuk teh. Aduh, Ki, ieu teh kuring teh nu musibahan Ki, aduh. Heup tong ka ngomong. Aki mah geus apa masalah maneh teh? Maneh kalengitan dompet jeung barang hargana 10 juta nya. 5 juta tah barangna 10 juta 5 juta duitna aja 10 tah maneh teh Beneran Ki, weh. terawang ku aki tah Aki jagoan weh. aki mah tuh Bener Ki, weh. Tapi nah Ki itu gaji naon cowek tuh Ki biasana. Ih, ieu teh kade aduh. Biasana mah kan keris Ki, naon Ki, aduh. Ieu teh pusaka ieu teh. Oh, pusaka Aki Ki. menang ieu teh 40 poe 40 peuting. Oh, Kawas candra di muka aki teh tapak tah menang ieu kada ieu teh. pantesan Gaji. jangan gitu Ki. Oh, itu tahun ya Ki. Iya, ieu mah tah lamun dipake ngagaji teh. Mintu ieu mangan mintu ieu kada ieu teh lamun disabetkeun ka jelema ti kajauhan ge bisa mati ieu teh. Kadenya. Ya, aduh, bener Ki. Oh, ya. Ya kumaha Ki tah? Kira-kirana sahanya Ki? Ya, Maling oke. eta teh. Kurang Kurang tinggalnya. panas aduh, ampun Ki. Ya ki geus nyiapkeun cai keserangan. Tah apa? Tahun baru aja teh Ki. Aduh, Iya, itu boga duit asalnya lagi Ki. Aduh, ya dimaksakeun ka dieu datang ka di cek si Mamang cenah teh ka dieu cenah. Oh nya. Aduh, aing. Ya tinggalinya. Sok Ki, aduh. Kumaha Ki? Tungguan 3 jam. Dulu jam. Tungguan lamun teh 3 jam, 3 minggu. Ah, iya. Lamun Aing teh ini tahun 3 baru Ki, minggu, teh yang 3 buru-buru ayo dah tahun, urang Ki. wayahna, Ki, kayaknya atuh bakal kita wayahna Ki. baliknya. Bahkan ngabalikangan sok pastilah ku aki digerakkeun ieu sadaya demit ku aki digerakkeun. Pasukan-pasukan akinya digerakkeun sok lah. Sok bae eta mah. Oh, 3 jam ya pokoknya Ki. Ieu bawa cai ieu si jampe ku aki ieu. Jadi kumaha cai Ki? Ieu mah banjurkeun. Karena Dimas naon? dimah maneh nya tungguan we. Tungguan hareupeun hawu nya. Cicing Oh, udah nya, nya, hareupeun nya. hawu lamun teu 3 jam, 3 minggu. Geus 3 Lima minggu. urang aya hawu. 3 tahun ya tungguan ulah ka mana-mana nya. Bener Ki hebat euy. Tah, lamun ujang haus nginum we cai ieu nya. Oh, nya siap-siap Ki. Aduh, Aduh, bawa Ki. ieu nama. Aduh. Tadi itu cenah cek si Mamang teh kudu aya syaratnya Ki. Nya sangat nama keresekan we. Menjaya tuh Ki lah. 500. Nah, ieu Ki. Aduh, Ya, Ki. badag euy. Muncul Ki lah nya. Abi pamit aja Ki. Hitungan 3 jam ya? Oh, no. Nah tuh. Oh, Sabrasnya Ki. Oh, kampes. Ki. Benar. Ini badag ieu.
Itu si Malik lah. Iya mau, iya. Waduh, ini tak duit. Nah iya nah, iya. Aduh, iya pare. Aing gak tipu aduh, aing coba tapi ya. Itu duit cika heteh. Aing nah jadi pare iya. Aing jadi coba ya. Iya mah. Para hayam iya mah. Aing gak tipu ya mah. Aduh, aing iya mah. Kumaha ya Ki Jamrong cenah geus 3 poe aing nungguan je hareupeun hawu can aya we nu nganterkeun aduh ampun Ki Jamrong ya kumaha ya aing ya. Nganas aing tahun baruan teu dagang. Ampun Ki Jamrong, Ki Jamrong. Nah kudu aing kudu 3 bulan kudu nungguan ieu hareupeun hawu ieu mah pasrah bae ka Allah aing mah. Nama kumaha Allah wae lah nama. Aing semua percaya kana jalma sakti kitu jalma dukun-dukun aing pokona mah percaya ka Allah wae nama lah.